Ieu mah nyaritakeun tentang alam. Lamun kamari aya alam amri aya alam kholqi. Alam amri 5, alam kholqi 5, jumlah 10. Dipraktekeun ku ahli thariqah. Jang tambah-tambah keyakinan. Sebab ketika urang boga yakin saeutik bae bakal manggih ka modelan. Nambah yakin tambah model. Tambah yakin tambah model. Dibere ku Gusti Allah kaindahan nu batur teu bisa ngarasakeun, nu mantak batur apeng-apengan neangan indah ka kota ka tempat rekreasi, tetapi para aulia Allah mah justru indahan keneh di kamar, di leuweung, di gunung sorangan bae. Beda alam. Ai urang macan boga kayakinan neangan indah teh di tempat rekreasi. Neuleuh taman nu indah, bunga-bunga anu semerbak, timbul angin sepoi-sepoi ngeunaheun ka awak tarariis. Haju sarareungi tempat diuk asri deui cai sing kolocor ditambah ku nu daratangna make rok mini. Duh dadana manika tembong bubukna dirumbai-rumbai beuh aya nu diset aya nu di blow. Mantep jasa meunang ngaji poe Minggu teh beak we kabeh. Tah eta urang neangan indah teh kos kitu. Jadi hakikatna mah maksiat urang. Ai kaindahan hakiki mangke di sorga ngan aya makhluk-makhluk Allah anu dibere tetesan-tetesan surgawi. Jembar hate seakan katempo alam nu bakal teh. Seakan katempo kanikmatan hakiki teh. Kalantaran karasa kaindahanana timbul tina yakin bakal timbul model. Maka engke hirupna ge beda jeung batur abring-abringan ka kantor nyana mah henteu. Batur abring-abringan ka ladang nyana mah henteu. Batur abring-abringan ka pasar nyana mah henteu. Ketika batur nyaritakeun kemewahan dunia melalui perpolitikan, perekonomian, perbudayaan nu dituju teh hiji dunia nyana mante. Geus leupas tina urusan karamean makhluk dunia jeung sajabana hiji be nyana mah nu nyieun dunia. Allah nyana deket jeung nu nyieunna. Nu nyieunna mereka indahan batin ka manehanana sehingga hirup teh nikmat indah. Manggih peuting teh seuri lantaran bakal zikir sorangan ngeunah. Ketika dibere susah teh ngeunaheun lantaran moal bisa ka mana-mana. Teu boga motor, teu boga mobil, teu boga kendaraan duit, teu boga indah saknyana. Lantaran hiji we ka Allah. Urang mah pan mun dikitu-kitu haju nyeung seurikeun pan. Leh bohong. Urang kitu bohong, indah kumaha, pugu bingung. Isuk-isuk anak geus menta wuduk, barang saeutik pamajikan menta beas, saju beas can aya duit teu boga, imah bocor. Aduh, nu paeh eueuh. Kadaguan salawat bloon budak. Bisa dahar tatangga hiji. Aduh. Budak urang diseung-seurikeun ge ku Muhammadiyah. Siap bloon. Teu tahu kelalagaan bae kitu Muhammadiyah aing geus henteu. Eta mah kaparatnya napi dia eta mah bagian nu yakin henteu mah teu sabodo mal disalateun sia ku aing cik urang teh. Ipana ju ngancem kitu tuh.
Ialah cerita alam supaya orang tetap ibadah ka Gusti Allah diatur sila nageh make aturan thariqah lain sasila-silana urang mah sila ge can boga guru nu mantak usik-usikan bae henteu meunang pegol saeutik kaju bae sebab teu nyaho kuncina pan urang mah lamun nyaho kuncina makan gampang lantaran urang neuleun nu ngampakan kayu ge lamun dikampakan ku budak santri mah beuh ti isuk datang ka sore nyana deger-degeran tetep hiji teu beunang-beunang lantaran naon teu nyaho kuncina tapi ku ahli mah dideleug nyana oh ieu uratna ka dieu oh ieu uratna ka dieu kudu ti dieu heula blak sakali doang ditangtungkeun deui oh ieu uratna ka dieu ieu uratna ka dieu nu perlu dipapas heula kampak blak sakali jadi sapoe bebeunanganna loba lantaran nyaho kuncina kitu keneh usaha lamun nyaho kuncina mah atuh ngeunaheun ka maling-maling nyaho kuncina mah ngeunaheun orenganan ibadah gaya kuncina urang mah kagarak datang ke kunci syariat bae wudu di bejaan cuk syariat rukunna aya genep kieu carana salat di bejaan rukun salat teh nu aslina 13 dek diperpanjang jadi 18 kieu lah bakal ngabentukna kunci ibadah secara syariat ketika urang naik ibadah teh keyakinan urang ti syariat naik kana thariqah kuari mah geus ngurusan batin kamun kamari urang ngurusan zahir kuari ngurusan batin sebab zahir mah tinggalin ibadah ngandelkeun zahir mah ketika urang tunduh teu para ruguh ketika urang capek teu para ruguh ketika urang gering zahir geus teu bisa digunakeun pake ibadah tetapi ketika urang ngurusan batin horenganan ibadah mah terfokus karena zahir jabari lempang jabari diuk jabari ngedeng jadi mana bae ge batin teh main bae urang urusan kuari batin ketika urang nyaritakeun urusan batin kudu mengenal heula alam lantaran di awak urang teh aya alamul amri yakni latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhfa eta adalah alam amri ketika orang nyaritakeun latifatun nafas jeung latifatul qalb nu eusina anasirul arba'ah eta adalah Allah naon naon alamul khalqi urang deuk nganaekeun keyakinan urang supaya kadeuleu Allah teh minimal asa dideuleukeun ku Allah jadi ti makom iman Islam endek datang ka makom ihsan ieu teh teu bisa sambarangan teu bisa dihayal-hayal sebab pergeseranana melalui keyakinan endek dibere yakin berarti kan kudu dibere ilmu yakin heula naik kana ainul yakin naik kana hakul yakin geus teu bisa jelema norekat ieu tanpa melalui ilmu yakin heula ieu syariat jadi lamun urang endek norekat teu mondok heula babeteun teh majeun teu bisa kajen kukumaha ge kudu mondok bae wajen kukumaha ge sebab melalui ilmu yakin heula urang kuari wudu melalui ilmu yakin salat melalui ilmu yakin ketika urang deuk naek kana ainul yakin kudu aya nu nuduhkeun Kangjeng Nabi Musa ge dituduhkeun horenganna ilmu hakikat mah ieu tah Kangjeng Nabi Khadirna dihadirkeun itulah cerita-cerita tentang ilmu-ilmu keyakinan lauzada la toro lamun tambah yakin hiber kajen kukumaha nah ialah cerita alam alamud dunya al qudratu fihi batinah di alam dunia mah kudrat teh batin wal hikmah fihi zahirah hikmah zahir naon sababna lantaran alam dunia mah alam taklif alam pamerdi syara geus dizahirkeun lah hikmah supaya jelas kaunggulan kautamaan ngimankeun kanu gaib
maka dijelaskan hikmah. Urang aya di alam dunia, alam taklif. Allah merdi ka jelema nitah nurut ka Gusti Allah melalui rasulna. Jang naon ieu diayakeun salat, puasa, zakat jeung haji eta kan taklif ngaranna. Jang nembongkeun datang ka mana nyana imanna kanu maha gaib. Ulah waka nyaritakeun tentang wali. Ieu bae nyana konsistenna heula tentang ngalaksanakeun hikmah. Padahal mah Allah kawasa neuk ngasupkeun ka sorga ka eta jelema tanpa ibadah. Kawasa Allah masih A kasorgakeun ku aing, si B kasorgakeun ku aing. Ida mau tahu taman deuk kumaha ge atuh jaka kawasaan aing. Eta keur carita sorga, keur carita dunya. Aing mah kajen ku kumaha ge jaka kawasa si ieu kajen geuing hees mega deuk disugihkeun. Aing mah jamaah kawasa pan aing mah pangeran. Si ieu kajen teuing ku kumaha ge di lembur, dagang henteu, naon henteu kulin teu deuk disugihkeun atuh kawasa. Ngan kudu make hikmah. Nu mata kakawasaan Allah di alam dunia batin. Batin teh teu katempo secara batin. Anu katempo mah hikmah. Kuari Zaid kok kuari boga mobilna loba. Nanya urang ka babaturan, ai Zaid kuari jadi sugih kieu. Mobil Avanza aya, Innova aya, ya, Fortuner aya, Baby Ben aya, Lexus aya. Nanya urang tah, kababaturan urang, Umar, itu kunaon si Zaid jadi hebat gitu. Oh, sia teh jaho emang, di Kendal, nu dulur-dulurna dijual kabeh kunyana teu dibere. Tah eta hikmah tah ngaranna teh sabab. Sabab dah kayak hoan kan ku urang. Oh nya tuh. Atau anu kieu. Ku itu jadi sugih gitu. Oh nya kan di Jakarta dagang naon? Dagang garung di Jakarta. Kok jadi sugih gitu ya sawarena mah meureun maling. Aya sabab. Jadi nu katembong teh sababna. Ketika aya seorang kiai kemudian dibere muyah mayeh ku Gusti Allah, ustad dibere muyah mayeh ku Gusti Allah. Aing mah heran ka kiai eta sapira magahan ngaji ti majelis ka imah ka masjid, ti majelis ka imah ka masjid, ti masjid ka majelis ka imah. Kok kuari mobilna jadi kosorum bae imahna. Aju meulian tanah, ieu keur carita dunia bae heulanan. Keur carita dunia bae heulanan imahna sakitu agrengna, malah bejana pamajikanna ge keur opat. Paneta pamajikan opat teh biayaeun. Padu kawin mah atuh babari kawin hees balik atuh gampang geus kitu mah. Tapi pan tuntutanana nu sapoe 1 juta muga opat jadi sampai kudu 4 juta. Tah eta tah anu hulu handap seserian hulu luhur bepuyeng. Eta permasalahanna eta. Hayu sia deuk ngabungakeun hulu handap aya luhur puyeng. Nah, ai urang mah luhur puyeng handap puyeng deui. Nah iya hikmah kanyawan kumaha atupan ayeuna mah nyana mah takwa ka Gusti Allah, maca sholawat rajin, zikir rajin, silaturahim rajin. Kapan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuh kan kanyawan tah ieu hikmah. Henteu kieu ye, henteu kieu. Kok situ kuari jadi sugih atuh Allah mah maha kawasa deuk nyugihkeun jelema. Pan urang teu kaharti tah. Sia ulah ngomong kos kitu atuh goblok aing urusan kakawasan mah engge nyaho. Engge nyaho, tapi ieu kok ieu sugih kos kitu tah. Dibabetan sia ku aing. Ngaji heulan aing pan ngadahar uyah ge heulan aing. Ieu atuh leg-leg ku sia uyah. Teu bisa kitu tah bicara urang teh teu bisa langsung kudrat. Itu si ustad itu kok kuari imana jadi anyar kendaraan atuh awal mah maha kawasa. Sikut sia ku aing. Kawasa. Aing ge tah tertutup kekawasan Allah di dunia.
jadi anu tembong teh hikmah sabab geus urang teh berbicara teh sabab naon sababna sabab urang teh aya di alam khalqi teh eta latifatul qalab teh anasirul arba'ah ardu hawa ma'u nar ketika orang berbicara naon bae moal keluar ti unsur-unsur geus lamun urang berbicara unsur henteu langsung kana kudrat lantaran di urang teh ieu kuari keur aya di alam dunia mah alam taklif jadi kulantaran alam taklif berbicara hikmah ketika urang berbicara langsung dek bae macet urang magol urang keur ngeunah-ngeunah bae kieu ai si eta kunaonnya kuari jadi hebat kitu usaha naon garang-garangna bandana tuh dele itu dibelian ku nyana sawah si A si B si C aju ngabangun imam mobilna geus anyar deui aju kurang dijawab ge deui Allah maha kawasa emang kunaon geus lah wallahu alam bissawab aing balik aing ngamaat kunaon sia teh enggak saya mah asal geus datang ka dieu tuh macet aing mah nanyakeun ge naon eta sabab berbicara sabab berarti berbicara hikmah kan ngeunaheun lamun kieu mah pantes nyana mah lantaran dagangna di pasar Kemis aya jongkokna di Cikupa aya di Belaraja aya eta toh jabatur ge dagang tapi panteu kitu-kitu teh atuh tah mah urusan kadinya mah kieu kan aya anu sakamarian ngebedul carita hikmah mah pan urang panjang tah jadi carita hikmah mah nyambung bae sebab urangna di alam hikmah urangna alam ditaklif ketika orang berbicara alam taklif alam hikmah dijawablah ku hikmah deui nyambung berarti oh nya kan dagang oh nya kan tani oh nya kan bisnis jadi nyara rambung kabeh ge jadi lamun urang di alam taklif alam hikmah nyaritakeun tentang keberadaan anu perlu jawaban nama ke hikmah kurang dijawab make alam kudrat pan kudrat maka tutupan urang teh aya kudrat kapancan kadeuleu kudrat Allah nah teu bisa langsung mentok ka kudrat teu bisa macet ieu teh dek dirobah ku urang make ilmu thariqah supaya datang ka hakikat ja hakikat mah tetep kudrat sebenarnya mah nah endek ngarobah eta lah nu hese kayakinan setik nunung tuna guru mursyid kieu sia-sila kieu cara zikirna kieu maca sholawatna ilah wiridanana icenan urusan syahwat nafsu makhluk icenan kabeh sia hirup ibadah ka Allah ulah hayang ka sorga acan kuari tinggalkeun dunia mulai nu di deuleu akhirat ketika geus bisa ninggalkeun dunia akhirat tinggalkeun geus ulah hayang dunia ulah hayang akhirat sebab dunia makhluk Allah akhirat nu disebut surga makhluk Allah atuh bandingan langsung ka kholikna bae ngomong mah babari alah batan naon bae ngomong mah sebab jeung ngising ge babarian ngomong ngising mah make ngebeten heula aya nu hese lamun urang mantas ngadahar eta mah hese kan ngadahar naon ngadahar eta teh naon garang-garana ngadahar rambutan jeung siki-sikina hese aya ngebetenan ngomong eueuh tapi da ketika geus diajar urang tek nyai-nyayan tek tambahan tafakur jeung muraqabah mulai kuari diri urang hirup nang Allah ieu dicabut hirup urang paeh ngaranna geus lamun ieu hirup urang pamere Allah hirup batur ge pamere Allah lamun urang gerak digerakkeun ku urang heula nu boga rasa urang teh digerakkeun ku Gusti Allah eta bae geus karasa atuh gerak batur ge Gusti Allah nang Gusti Allah geus ketika urang lempang urang teh dilempangkeun ku Gusti Allah aya kudrat Allah atuh di diri urang teh geus kuari urang karasa ye diuk nang kudrat Allah nang tung nang kudrat Allah sagala rupa kicep ku kudrat Allah jauhna naonan urang mun ditanya ai urang ieu mata nu Allah bisa kicep ku saku Allah ku kudrat Allah kan ieu teh bisa neuleuh ku kudrat Allah atuh urang mah eueuh nu aya mah kudrat Allah ketika urang geus tapakur di diri urang neuleuh batur ge nu lempang teh kudrat Allah
nu diuk teh kudrat Allah ketika geus aya di alam eta ieu Ki Zaid aya di alam eta urang ngobrol urang jeung Ki Zaid itu teh bisa leumpang geus kudrat Allah bener nyambung nyana geus aya di makom arif billah ieu geus aya di makom arif billah geus datang ka halatun idza wasala abdu sumya arifan billah ieu wali ngomong wali jeung wali di alam kudrat atuh ka harti geus nyambung wali jeung wali kajonting nyana ngobrol ti isuk datang ka zuhur datang ka asar datang ka peuting nyambung bae sebab naon nyana pada aya di alam kudrat ketika nyana nyaritakeun langsung ka kudrat langsung ka hakikat langsung ka kudrat langsung ka hakikat atuh nyambung ketika nu saurang aya di alam kitu taklif nah alam hikmah dibere jawaban alam kudrat nyambung henteu nyambung langsung bae rokok di kantongan HP di kantongan di ka mana geus aing ngobrol teu akur jeung sia memang kunaon aing nyaritakeun hikmah sia kudrat aing mah teu akur ka jeung kumaha ge balik nyana langsung ketika diajakan ngobrol mom kunaon teu kaharti edan loba budak jadi dianggapna jelema nu geus datang ka kudrat kudu aya dina hikmah edan sebab lawan langsung notong ka kudrat bae langsung notong ka kudrat bae boro-boro naon nu ibadah bae nu biar kuduna ieu kudu dijawabna make hikmah bae kunaon si ustad eta kuari jadi hebat kitu mobilna boga motor boga imah bagus oh wa mayattaqillah yaj'allahu makhraja nu takwa ka Allah ya dijamin ku Gusti Allah pan berjatikan make hikmah nah ieu kudrat mastur yakni batin teu bisa kudrat ku urang dicarita-caritakeun di alam dunia alam kudratna batinah teu bisa urang nyaritakeun langsung alam kudrat nah ari hikmah ieu cek di dieu tanu mantak wa alamud dunya al qudratu fihi batinah teu bisa langsung kudrat wal hikmah fihi zahir li'annahu alam taklif supaya naon ieu liyazhara fihi maziyatul iman bil gaib ketika urang nyaritakeun si eta hebat amat lantaran ibadahna abeh kanyahoan hebat ibadahna di alam taklif hebat manehanana wiridna kanyahoan keimanan terhadap anu maha gaib teh kan eta kadeuleu ku urang hikmah eta nu kadeuleu wow ustad eta mah nu mantak hebat deuleu ku sia marhabana deuleu ku sia ceramahna unggal panggung eta nu mantak aju boga Fortuner ge ngabuludan eta kan hikmat karena cerita hikmat tuh si itu mah usaha tuh si itu nah ieu keur carita ibadah eta mah keur carita umum kuari keur carita ibadah alam taklif liyadhara fihi maziyatul iman bil gaib supaya kajahoan istimewana keimanan kanu gaib nu matak Allah teh mere taklif ka urang syariat ngaranna endek dibere maziyah cok geura sanggeusna urang nyaho dina ilmu yakin ye wudu nu bagus kieu caina cai mutlak nu kos kieu ye salat teh kos kieu ye wirid salat teh kos kieu dideuleukeun ku Gusti Allah datang ka mana nyana kaistimewaan keimanan ka aing mulai dirintis ku nyana wudu narapih jasa salat narapi peuting na hudang lain sakadar kieu tapi tahajud kana televisi geus embungeun nu leutik mah kecuali nu gede HP geus gonta-ganti bae henteu ieu mah TV geus embung HP geus teh hayang seakan-akan eueuh faedah naja ingetna ka alam nu itu bae mun ditanyang ke di akhirat jang naon sia boga TV mun ditanyang ke di akhirat jang naon sia boga HP kumaha aing ngajawabna ke di hareupeun Allah isin amat disingkir-singkirkeun geus nu karari itu teh nah kuari kan geus fokus ka Gusti Allah berarti tembong yazhara fi maziyatul iman bil gaib wuduna hebat salatna hebat tahajudna hebat duhana hebat maca Qur'anna hebat wiridna hebat dan lain sebagainya dideuleukeun ku Gusti Allah kaikhlasanana ih budak rapih ye cak Gusti Allah padahal menang Allah ieu ulah berbicara kudrat ulah berbicara hikmah heula padahal walaupun dibalikeun ka kudrat pak panang aing ulah wae kaheulanan coba batin kudratna kuari mah eta bae kaistimewaan seakan-akan berjibaku
seakan-akan berjibaku wudu duha salat berjamaah jeung rawatibna penting tahajud ditambah ku maca Quran tafakur maca Quran tadarru maca Quran dan lain sebagainya terus aya ner-neran di jero hatena nu dideuleu iwal ti Gusti Allah tandana beda kadele limit bagus teu mamrih dan lain sebagainya diberelah ku Gusti Allah saeutik kanikmatan tet kok ngeunah ya salat Allahu Akbar batur teu diberenya na dibere liyazharo fihi maziyatul supaya tembong keistimewaan ngimankeun kanu gaib dibere ku Gusti Allah di alam taklid geus dibere kok ngeunah Allahu Akbar aya ner ngeunah Masya Allah nu kamari mah urang salat eta ngahartikeun bacaan-bacaan kuari mah seakan-akan disatukangeun eta teh aya nu ngagerakeun sungut urang seakan cak Allah ari eta sungut nu saha nu Gusti cak urang teh aya nu aing masing hade atuh ulah sambarangan ngagunakeun moal Gusti ku abdi ayeuna nek digunakeun pake babacaan ka Gusti oh jah heueuh tah di dinya teh aya perasaan nu ngagerakeun teh pan Gusti bener berarti sia geus bener-bener ka aingna nah ketika geus bener-bener ka aingna dibere ku Gusti Allah frekuensina akur jeung pas jasa sadar jasa nyana teh aya dina kesadaran nang Allah lain dihayal lain dibuat sadar sadarna dibere ner ngeunah mulai kuari embung ka mamana lah ieu sebab naon boga kangeunahan teu meunang dibejakeun ka batur lantaran ieu mah maziah teu meunang dibejakeun ka sasaha kaindahan sorangan bae sebab dibejakeun ka sasaha ge jam moal ngartieun batur mah sebab urang mun nyaritakeun ngeunah amat salat batur ngajebian ngunah emangna opor paling kitu kan jang ngunah opor batur mah datang ka opor doang sebab nya namakan datangna ka hisi nu ngeunah teh dedeulean mata nu ngeunah teh dedengan ceulik nu ngeunah teh rarasaan letah ayeuna nama geus lain perasaan jeung Gusti Allah dibejakeun ku nyana nu eta moal kahartieun batur kecuali ngobrol jeung bangsana deui kakara kaharti urang mah jah zikir teh boga perasaan anu heueuh urang mah jah keur salat teh boga bener urang mah jah keur salat teh inget ka moal akur jeung bangsana deui akur gitulah iya jadi ngobrol teh kudu sabangsa. Nah, kuari dibere ku Gusti Allah masia karomah. Mulai nyana teh merenung teh be ibadah ka Gusti Allah tafakur jeung muraqabah. Haju inget ka Baitullah dibere ku Gusti Allah. Baitullah teh dideukeutkeun tah Baitullah. Ih, jah heueuh. Mana hayang tadinya juga ngalengkah, dilengkahkeun plek datang. Karomah ti Gusti Allah tembong tina nu tadi liyazharo fihi maziyatul iman bil ghaib nyana aya di alam taklif optimal ngalaksanakeun taklifna ku Allah dibere kamaziahan jadi kudrot nu tadi katutupan batin ku ari tembong tadi maka teu kadeuleu urang mun bicara kudrot teu bisa tapi bagi nyana mah tah nu geus dilengkahkeun ka Baitullah Maha kawasa Allah kan lamun nyana ngobrol jeung bangsana deui ye sasalaman di hareupeun Baitullah ya aya di dieu ieu kumaha Maha kawasa Allah heueuh Maha kawasa Allah kan nyambung bab aing di begitu keur tafakur Baitullah aya di hareupeun heueuh bener aing ge sarua eta Baitullah menang di mana menang ti ditu ti Jakarta P3 gambarna heueuh akur jeung bangsana deui akur nya ngobrol Masya Allah bendera P3 menang ti Metarum ti ditu bener ya Allah kuari mah lain Metarum sakara-karana sakara nu kabar ditangkep teh gegerean atuh jawab ulah pura-pura teu nyaho aduh bangsana nyaho si ieu cerita P3 soal partai nyambung ketika urang nyaritakeun tentang kamahakawasaan Allah begitu Baitullah dikahareupeun langsung ngalengkah si itu ge ngalengkah kapanggila di Mekah sasalaman Maha kawasa Allah geus teu berbicara soal hikmah berbicarana soal Maha kawasa Allah tah nu tadi mah katutupan keneh kudrot teh ku ari mah geus tembong kanyana Masya Allah jadi salam tah ieu kakara kurang nyaritakeun kos kitu ge
ngahuleng jahenya tuh kan di mata urang mah di mata urang politiknya ketutupan tapi di mata jelema anu terjun di partai mah geus nyai-nyayan bagaimana kita caranya mengambil keuntungan di partai. Urang mah teu kaharti kuari partai-partai di mana nyokot keuntungan anak anclub sia ka ditu bakal nyaho. Urang teu nyaho neangan keuntunganna bisnis tanah kumaha siap coba ente jadi calo bakal nyaho. Tah maha kawasa Allah teh ketutupan batin tapi ketika urang dibere mah sanggeus urang ngalaksanakeun taklid maziah iman istimewa mimiti dibere bangunna naik dibere ka romah karasa kuari ilmu toy bumi lengkah asup datang kapanggih jeung si itu datang sasalamat nya geus teu berbicara hikmah berbicara maha kawasa Allah wallahu a'lam.